Neng Heni. Neng Heni, cek Kang Eki jeung Mang Udi bari setengah lompat baheula-heula muru ka Neng Heni mamalihan anu pura-pura labuh. Kunaon nyai? Nya nyai, aya naon euy kaluar di bumi? Kang Eki, Mang Udi, tulungan ieu bitis abi nyeri. Cek Neng Heni mamalihan anu sabenerna mah si Amung teh bari katempo si genep pelangkingan. Gep Kang Eki langsung miheula nyepeng kana bitis Neng Heni. Nu palih mana anu karos nyerina teh Neng Heni? Cek Kang Eki. Geus awas Kang Eki. Moal ngate urat Kang Eki mah. Geus engkena bisa tambah nyerieun karunya. Awas. Keun kuring bae ngurut mah. Cek Mang Udi bari narik leungeun Kang Eki anu keur nyepengan bitis Neng Heni mamalihan. Ulah sok Mang Udi, cek sa kuring teu bisa ngurut. Ngurut nu geulis mah bisa kuring oge. Cek Kang Eki. Lain bisi salah urat maksud kuring mah. Kena kalah beki angot. Geus awas Kang Eki na ka ditu, awas. Cek Mang Udi keukeuh hayang ngurut Neng Heni. Ngadenge Mang Udi jeung Kang Eki kalah parebut kitu, si Amung anu keur ngajirim Neng Heni hampir bae teu kuat nahan seuri. Haduh dasar ari jalu. Masih geus karot oge anggar beuki ka abi Kang Herang mah. Gerentes si Amung. Terus si Amung teh nyarita bari pura-pura sorana jadi Neng Heni. Tos teu kedah parebut kitu Kang Eki, Mang Udi. Sabeula sewang bea atuh ngurutana. Kang Eki nu kenca, Mang Udi nu palih katuhu. Cek si Amung anu keur ngajirim Neng Heni. Oh mudah tuh, saya kitu ge Neng. Tuh bolah kenca jeung Eki mah. Keun di dieu mah kuring. Mang Udi siga nunggu ngah. Kang Eki oge akhirna mah teu loba omong. Tuluy hudang pindah ka sakenca Neng Heni mamalihan. Terus ngurutan bitis Neng Heni anu ulah kencana. Boh Kang Eki, boh Mang Udi duanana katempo meuni sumanget pisan. Sedengkeun Neng Heni mamalihana katempo renyar-renyu nahan seuri. Sabot Kang Eki jeung Mang Udi keur jongjon ngurutan Neng Heni mamalihan, kurunyung Ceyayah jeung Neng Heni asli daratang ka gardu ronda katempo meuni haheho. Atuh udah sigana mah Ceyayah jeung Neng Heni teh ti imahna lalumpatan ka gardu ronda teh. Tapi barang anjog ka gardu ronda si horeng teu aya sasaha. Amarana lain rondanya. Tadi mah kapan kadenge kentrong nama rame? Cek Ceyayah. Panginten nguliling heula mah. Tembal Neng Heni bari gek video dina talupu. Napas Neng Heni kadenge meuni haheho. Keur kitu Neng Heni ngareret ka bulah kenca. Teu pati kata jelas memang ngan saukur remeng-remeng. Tapi tina beleg-begna mah kunying Heni katempo siga dua jalma anu keur naragog. Neng Heni noel dengan Ceyayah indungna. Mak, itu siga aya jalmi. Cek Neng Heni bari nunjuk. Ceyayah ngareret ka palebah anu ditunjuk ku Neng Heni. Nya nyai saha nya? Hayu cuma samperkeun. Alim mak. Sieun bisi jangan jahat atana pidenemit. Tembal Neng Heni ngurengked. Geus tenang atuh ulah sieun aya mak. Beuh cuma samperkeun gawat. Ceyayah narik leungeun Neng Heni, tungtung mah Neng Heni daek teu daek hudang. Tuluy leumpang ka katayepan ngadeuketan jalma anu duaan tadi. Sanggeus deukeut, dedegana katampo beuki jelas. Mak kata wis mah geuning siga Kang Eki sareng Mang Udi nujuna naon nya? Cek Neng Heni. Syukur atuh adi jalma dua eta mah. Berarti urang teh geus aman aya batur. Tembal Ceyayah. Ceyayah jeung Neng Heni leumpang. Ayeuna mah geus teu kakatayepan deui, tapi barang geus deukeut pisan, Neng Heni jeung Ceyayah beuki leuwas deui bae. Lantaran katampo kumaranehna Kang Eki jeung Mang Udi teh keur ngurutan saurang awewe anu rupana sarua pisan jeung Neng Heni. Ceyayah jeung Neng Heni ngarandeg. Duana katempo olohok. Tuluy Ceyayah mah ngareret ka Neng Heni. Siga anu jadi kinyidik ngareret teh ka jalma awewe anu keur diurutan ku Mang Udi jeung Kang Eki. Teu lila Ceyayah katempo gigisik. Nah geuning anu keur diurutan ku Kang Eki jeung Mang Udi teh beungeutna nyepres pisan anak aing Neng Heni. Gerentes Ceyayah ngahulung bingung kitu deui Neng Heni sarua bae mahna oge olohok bae. Di daerah mah Ceyayah jadi curiga. Nah bener anu jeung mahna teh Neng Heni asli anakna atawa lain. Ari anak aing nu asli anu mana? Nu ieu tanu itu. Tapi da piraku nu itu mah. Da teu tadi oge aing mah jeung nu ieu. Pas itulah nu palsu mah. Gerentes Ceyayah deui.
Tapi najan kitu ge Ceyayah tuluy ngepeskeun leungeun Neng Heni anu keur cerita tadi muntang bae ka manehna. Atuh Neng Heni teh heran, "Emak kunaon?" Ceyayah teu ngajawab kalah mencerung bae kana rupa Neng Heni. "Ari maneh saha?" Atuh Neng Heni teh meuni kaget, indungna nanya kitu teh. "Ari emak, kapan abdi teh Heni putra emak, kunaon manaros kitu ka abdi?" Tembal Neng Heni. "Henteu teh kunaon, mamang hayang yakin bae lantaran gini atuh aya dua, ambi mah yakin yakin teh. Sok atuh ambi mah yakin. Ayeuna jawab pertanyaan ti emak." Cek Ceyayah deui. Neng Heni ngahuleng, "Mak mangkal teh percantan ka abdi atuh emak. Kapan teh tadi abdi teh sareng emak bae. Lain teh percaya, mamang ngasahukur hayang nyaho hayang ngayakinkeun. Sok ayeuna mah jawab ieu pertanyaan ti emak. Saha ari salaki emak?" tanya Ceyayah. Sora Ceyayah jeung Neng Heni anu keur gegerendengan kadengieun ku Kang Eki jeung Mang Udi. Red duanana ngareret ka tukang, atuh duanana meuni luas. "Ja Eki, itu si Neng Heni jeung Ceyayah, ari saha nya?" cek Mang Udi. Sedengkeun Kang Eki na oge katempo lohok. "Ceyayah, Neng Heni." Kang Eki ngageroan ka Ceyayah jeung Neng Heni. Ceyayah jeung Neng Heni ngaralieur, tapi ngan saukur arolohok. "Eta Neng Heni, ari saha?" "Nya lamun eta Neng Heni, ieu saha atuh?" cek Kang Eki jeung Mang Udi bari tuluy ngararet ka Neng Heni mamalihan anu tita tadi kumaranehna diurutan bitisna. Warang bre si horeng anu tadi disangka Neng Heni teh ayeuna mah robah wujudna jadi pikasieun. Ari awak-awak belut, ari hulu jelema. Jeung eta meuni katempona teh mata kukurayeun, matana bolotot sigi matana nonghol. Gado atok-atokan beungeut rata eueuh irungan. Sarengeh eta makhluk jadian si Amung teh nyerengeh mata kukurayeun. Si hungna rangge teng panjang. "Nah, ngurutana kalah eulun atuh Kang Eki, Mang Udi," cek eta makhluk bari nyerengeh. Atuh Kang Eki jeung Mang Udi meuni luas mata bolotot sungu calangap. Jurig," cek Kang Eki bari berengbeng bae langsung lompat kabur. Di sejen pihak Mang Udi anu ceunah boga jampe jeung mesir lembut oge. Ari nempo kajadian kitu mah maehna oge ngarasa soak ka cida. Siluman belut." Mang Udi oge akhirna lompat meuni ti kuburan jahat nuturkeun Kang Eki. Kitu deui Ceyayah jeung Neng Heni, marehna oge reuas ka cida. Curik, tutungguan Kang Eki, Mang Udi," cek Ceyayah bari berengbeng bae maenna lompat kabur meuni ti sirikna notok-notokkeun maneh. Saking ku soak-soakna, Ceyayah nepi ka poho ka Neng Heni kalah ditinggalkeun sorangan di tukang. "Emak, antosan emak tulung," cek Neng Heni bari tuluy maehna oge lompat sakalompat lampet nuturkeun indungna. Geus teu nempo deui kana tincakeun, sababaraha kali labuh hudang deui tuluy lompat deui. Ari si Amung anu ngawujud pikasieun tuluy ngagipekeun awakna, jengrek rubah jadi si Amung deui nu asli. Si Amung nyerengeh bungah ngarasa puas geus ngagoean Kang Eki jeung nu sejenna. "Dasar barorangan hidup teh. Eta Mang Udi siga bae nu heueuh bisa ngusir lemut. Buktina ku aing besoak," gerantes si Amung. Tapi nah nya eta Ceyayah jeung Neng Heni geuning gasan keneh dibawa ka nagara siluman. Ongko cek si Baruna jeung si Barudi teh rek dicokot ka nagara siluman. Tapi geus eta mah lain urusan aing. Nu penting mah tugas aing geus beres, gerantes si Amung bari tuluy bae ngaleos indit. Cag urang tunda heula. Ayeuna cuang caritakeun heula kaayaan di alam siluman belut bodas. Harita Ratu Randita anu geus hasil maoneng alika ka nagarana pikeun dijadikeun wadal ngarasa bungah ka cida. "Bagja, aing aya Bagja. Alus pisan pagawean si Amung. Ieu manusia bikang teh boga kekuatan nimulkeun hawa panas. Lamun ku aing geus dipake wadal kekuatan aing bakal jadi ratu siluman anu pangsaktina alam dunya," cek Ratu Randita bari ngagolerkeun awak Neng Alika
anu dina kaayaan teu sadar dina hiji ruangan. Ayeuna aing tinggal butuh tilu urang dewa noja pikeun wadah kekuatan aing jeung ilmu kangoraan aing. Moal lila deui aing bakal jadi ratu siluman pangsaktina. Gerentas Ratu Randita deui. Tuluy Ratu Randita ngagerakeun dua dampal leungeunna. Keluar cahaya koneng nutup sakabeh ruangan. Aman ayeuna mah. Sakumaha saktina ieu wanoja oge moal bisa kabur di ruangan ieu. Gertesna deui sanggeus ngarasa aman mah tuluy leos bae Ratu Randita teh ninggalkeun eta ruangan. Keur kitu aya saurang prajurit ngadep ka Ratu Randita anu kakarek pisan keluar ti ruangan anu dipake ngerem neng alika. "Aya naon prajurit?" tanya Ratu Randita. Punten kakak Kanjeng Ratu. Itu nun juragan baruna sareng juragan baruni bade ngadep. Anjeunna dongkap ngabanton dua babandang bangsa manusia. Tembal eta prajurit. Kadang kitu Ratu Randita beuki bunga. "Syukur, ayeuna di mana maranehna?" "Di ruangan kaputren nun. Ukur rek ditemonan ayeuna." Tembal Ratu Randita deui bari tuluy leumpang rek muru ka kaputren. Nah hatena Ratu Randita bener-bener ngarasa bunga kacida. "Bagja aing bagja, si orang teh saya ngumpulkeun modal teh. Moal lila deui aing bakal jadi ratu siluman pangsaktina. Sakabeh nagara siluman bakal taluk ka aing. Kaasup kerajaan siluman orai si Pancawati." Cek Ratu Randita, manehna geus bener-bener yakin lamun kahayang manehna moal lila deui bakal laksana. Ari si Baruna jeung si Baruni katut para anak buahna harita teh geus area di ruangan kaputren nungguan Ratu Randita anu maksudna rek mere laporan. Didinya katempo si Uha jeung si Jaladri anu disarangka ku maranehna mah Ceyayah jeung Neng Heni. Duana keur dariuk ngeluk dina kaayaan teu sadar siga nu katenung. Sirah duanana masih keneh ditiung ku samping. Sedengkeun awakna oge marke kabaya anu Ceyayah jeung Neng Heni. Sakilas mah persis bae siga jalma awewe. Si Baruna jeung si Baruni geus yakin lamun maranehna harita bakal menang pangalem atawa pujian ti Ratu Randita lantaran cek pikirna geus hasil menang babandang teh. "Kakak, kade sing poho bejaan saurang nama lain parawan kitu kakak." Geus tenang. Kapan bikang manusia anu kolot nama jang jata urang. Cuang indeuh hoy kos bas eta euy. Nu penting mah ayeuna urang kudu laporan heula ka Kanjeng Ratu. "Nya kakak, geus abayang kuing Kanjeng Ratu bakal bunga pisan. Urang pasti menang persenan kakak." "Eta mah geus pasti. Urang lain bakal menang persenan deui, tapi bakal naik pangkat jeung jabatan." Tembal si Baruna. Geus bener-bener yakin namun Ratu Randita teh bakal bungaheun ku pagawean maranehna. Keur kitu katempo Ratu Randita ngalang yor leumpang rek asup ka eta ruangan. Si Baruna buru-buru mere parentah ka anak buahna. "Itu Kanjeng Ratu geus mapah ka dieukeun. Kasaropan euy." Cek si Baruna, bari mahena oge langsung bae mendeko diuk meni sopan. Kitu deui sejenna langsung bae dariuk hormat. Teu lila Ratu Randita geus aya di hareupeun maranehna geek diuk dina kursi gading gilang kancana. Pok ngandika, "Kumaha Baruna, Baruni? Kulang ngadenge beja ayeuna Randika geus hasil mau babandang bikang manusia." Cek Ratu Randita bari neuteup ka si Baruna jeung si Baruni. "Sumuhun sapantos titah Kanjeng Ratu. Sim abdi duaan pantos hasil nyandak dua babandang nun. Eta duanana tos aya di painun Kanjeng Ratu." Tembal si Baruna. "Sia mohoneun mung anu hijina mah sanes parawan, tapi wios anu sanes parawan mah kanggo sim abdi sareng si kakak nun." Cek si Baruni ilu nyarita. "Nya teu naon, kulawa geus bunga, masih anjeun setorongan hiji oge. Hop nu lain parawana mah jang Randika duaan." Tembal Ratu Randita bari jung nangtung. "Bawa nu parawana jang wadah kekuatan kaula, hijikeun jeung wadah sejenna di kamar paranti tirakat." Cek Ratu Randita deui bari tuluy leos bae indit. "Sumangga Kanjeng Ratu. Baruni tah bawa nu jang wadah Kanjeng Ratuna. Dewek rek mau manusia bikang nu rada kolotna. Geus teu kuat hayang indah heuy dewekna." Cek si Baruna. "Nya kakak, tapi awas tunggu ada wing nanya. Ulah ditinggalkeun indah hoyna." Geus kuat ka ditu. Montong lila teuing ilaina." Atuh tuluy bae si Baruni buru-buru ngaregenyang mangku awak si Jaladri anu disangkana mah Neng Heni teh rek dibawa ka tempat paranti tirakatna Ratu Randita. Sedangkeun si Baruna mau indit si Uha anu disangkana mah Ceyayah rek dibawa ka kamar manehna.
Tekung si Lila si baruna geus aya di kamarna. Tuluy si Oha anu masih keneh siga nu katenung teh digolerkeun dina luhur ranjang. Si baruna katempo nyerengeh bunga. Wah, laksana aing ini oe jeung manusia bikang teh euy. Beung si barunina can datang ku dewek bae udah digadabahna. Cek si baruna. Si baruna tuluy dongko. Maksudna mah rek mukaan kabaya anu dipake ku si Uha. Tapi keur kitu ujuk-ujuk blak pantong muka. Si horeng si baruni. Ulah mulit kakak. Ulah sorangan euy. Uing oge hayang atuh. Cek si baruni bari ngagintak tak si baruna anu geus rek ngagalentoran pipi si Uha anu disangkana mah Ciaya. Atuh si baruna mending ngadang heuh ka tukang nafsuna jadi kapegung. Kurang ajar sia Ki Adi. Nah kalang-halangan dewek ha. Ke atuh sok liewang sia. Teu bisa kakak. Janjina oge bareng lain sakali sewang. Ulah sok aya geunah sorangan bae kakak. Nya atuh geus. Geus geuwat bareng sia. Cek si baruna akhirna mah ngelehan. Tuluy si baruna jeung si baruni teh darongko siga bae ucing nu meunang mangsa. Baju kabaya nu dipake ku si Uha dibukaan ti luhur sampai ka handap. Tapi barang si baruni muka samping lamba anu dipakena eta gulang-gulang siluman belut teh meuni leuwas matana molotot meuni teu sirikna kaluar kabeh. "Be, cilaka kakak." Cek si baruni bari olohok. "Cilakana sia Ki Adi." "Eta tempo kakak." "Nah bikang manusia teh ieu mah aya kalecian euy." Cek si baruni deui. Si baruna kaget asa teu percaya ngadenge omongan si baruni teh. "Nu bener sia Ki Adi." "Atuh eta tempo kakak sing teu percaya mah." Si baruna ngaret ka palebah anu ditunjuk ku si baruni. Barang breh si baruna oge meuni olohok. "Waduh bener cilaka Ki Adi. Eta geuning aya manukan bikang teh. Burang bener-bener katipu kieu carana mah." "Iya kakak, kumaha bikang manusia nu rek dipake wadah lakukan yang ratunya. Lamun sampai bener nu ieu teh oge aya kalecian, urang bakal cilaka kakak. Pasti orang dihukum berat ya kak." Cek si baruni. Dewek oge bingung kieu cara nama euy. Terus terang ke Kanjeng Ratu orang pasti disiksa. Lamun teu terus terang angger bakal disiksa. Tembal si baruna bari ngahulang ngan waktosna seep ieu dongeng karangan Priwados Kang Abun Burhanuddin. Hapunten kakiranganna mugi katampi kalian kabingahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.